Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui jeung simkuring pun Anissa Rahma dina ieu warta ayeuna dina channel Sayos TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sayos TV baris didugikeun dina 5 menit kapayun. Pamirsa nyanggakeun ibar salengkepna. Yen didugikeun palajar ayeuna mah seueur pisan anu ngagunakeun teknologi Google. Kusabab teknologi Google teh seueur pisan mangpaatna. Di lapangan tos aya Jahra salaku reporter anu bakal ngawawancara siswa ti salah sahiji SMA di Jawa Barat. Nyaeta SMA Negeri 1 Majalaya. Ngeunaan mangpaat teknologi Google pikeun sumber diajar. Hatur nuhun ka Anissa di studio. Simkuring Jahra Novianti Syafitri parantos dugi di SMA Negeri 1 Majalaya. Hayu urang tingali kaayaan di SMA Negeri 1 Majalaya ieu. Kaayaan lingkungan SMA Negeri 1 Majalaya di Jalan Panyadap, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ieu SMA katelah ku visina nu unik, nyaeta mantap, nu hartina maju, antusias, nyunda, tata kelola nu hade, akhlak mulia jeung pribadi prima. Tina visina geus tangtu SMA Negeri 1 Majalaya teh nerapkeun sistem pembelajaran anu ngamangfaatkeun teknologi. Salah sahijina teknologi Google. Poe Salasa siang, siswa SMA Negeri 1 Majalaya nuju ngalaksanakeun pembelajaran anu ngamangpaatkeun teknologi, nyaeta teknologi Google. Iraha waktos nu bener pikeun ngagunakeun sumber Google diajar. Waktosna persiapan kangge ujian, ulangan harian, PAS, terus memperdalam materi sanes kangge ieu nya pas nuju ulangan ngiron gitu tah eta lepat kedah nama memperdalamna sa acan ujian gitu. Nah, pelajar ayeuna katergantungan kana sistem teknologi Google. Sabab palajar ayeuna kan hoyongna anu leuwih simpel. Nah, Google teh mangrupikeun teknologi anu tiasa dianggo diajar ku urang sadayana sareng simpel. Upami palajar kapungkur kan hoyong milari sumber teh kedah meser buku ka ditu ka dieu, milarian buku di pasar. Tapi ayeuna upami hoyong neang informasi anu akurat, neang informasi naon wae rupina informasi tiasa dina Google. Cukup ku sakali ngetik tiasa muncul sadayana. Teras dina Google ayeuna tos aya jurnal-jurnal anu tiasa nguatkeun sapertos jurnal situs Akademia Edu. Eta jurnal anu dibuatna anu dijieun ku mahasiswa. Janten mahasiswa teh ngalampirkeun dokumen-dokumen PDF dina jurnal eta. Masa COVID-19, palajar seueur pisan anu ngagunakeun teknologi Google. Antawisna tina ngerjakeun tugas atanapi ulangan ge ninggal kana Google. Kusabab kitu, palajar ayeuna janten katergantungan kana eta teknologi teh. Cara nungkulan palajar anu katergantungan teknologi Google teh numutkeun ka narasumber, saurna urang teh kedah nyaimbangkeun antara nyiar informasi tina sumber buku, majalah, atawa media lain salian ti Google. Pamirsa, rupina ngan cekap sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Wawakilan Ais Pangampi Sayos TV, simkuring pun Anissa Rahma, seja amit mungkur, amit mundur. Neda dihapunten dina samudaya kalepatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.